Alhamdulillah Mang Ade kita pangoregeun yeuh lumayan lah seutik-seutik mah keur bias-biaseun acan mah lah. Yes. Oke. Wih. Naon, Cen? Gak bener sagawe, ong dibayar paneta. Aing kita ngamandoran soalnya ieu. Ade. What? Oh, Cen, mentang-mentang jadi mandor. Nyaho apa geus kesangan yeuh? Siap, kurang dibereskeun kabeh lah. Nah. Ki, ini kan sorangan nun wae. Ye pan heueuh Mang, ieu urang sorangan wae batur. Kan meunitah nage sorangan, ieu aya ge mandor tah. Emang eta mandor sah? Aduh, Mang, pan bieu meureun si Locen di titah ngamandoran meureun bieu keur nyarekan ka urang, Mang. Si Locen teh bieu lewat ka dieu, urang di titah ngamandoran ku Mamang cenah. Cek saha? Si Locen tadi kot nyarekan ka urang mun kesangan pieu sorangan wae ngagawean ieu. Pas si Ocen ge titah gawe pas Oki gitu. Lain ngamandoran. Lain. What? Nu bener, Mang. Iya bener, akhirnya si Ocen ke mana? Dia mah kebelah di itu. Teangkan we apa? Ayo udah, rancangan. Jadil tak budak nipu urang berarti. Nah itu. Ayo. Ah, Mang, nipu mah dia tadi kebelah dinya, Mang. Kebelah dia tah, coba. Coba rancangan coba. Ju, itu tuh Mang geunian keur ngerek gitu Ih. gimana? Astagfirullah.